Alexis, mongko. Kumaha eta dangdut. Aduh. Pagiku cerah, mentari bersinar. Ku minum kopi hitam. Wey, Junet. Pagiku cerah. Wah, kunaon banget kusut kita ta, Net. Kunaon? Naon teh sinarieun. Sarena masuk ceria, cerah, tiga pelangi. Kurang warna hiji. Di kumaha aku si Mawar? Ini ngapa mau si Mawar? Ngapa mau sekaliwat meureun. Kunaon dek nanya serius ieu mah. Beungeut Junet teh dek apal ganteng. Tapi juga beungeut lono kitu kusut teh. Kunaon? Carita kunaon? Maaf atuh. Kunaon carita? Yang dipaksa kawin. Apa tuh deh, kira solusi anu gitu. Aing kudu kawati mah. Dukun. Dek boga dukun cabul nu keren. Nu mantep, nu madep, pokona mah sakumaha maneh solusi sejodoh ge pasti ka dinya mah kawin. Sidinya umur mereka teu percaya mistis-mistis kali itu. Kayu. Engke heula, senang katinggaleuh. Buru. Bah. Rasul. Bah, niat abdi ka dieu teh, ieu teh jadi baturan abdi, Bah. Baturan abdi. Baturan abdi teh yang menang warisan tapi kudu kawin heula, Bah. Abi sebagai pelanggan Abah anu sabaraha kali ngaduda di Abah. Ieu minta jalan. Sampeun, Pak. Aya di mana di mana kartu? Aya. Gitu, Bah. Jadi kumaha Bah eta solusina, Bah, supaya yang menang awewe anyar aja. Jadi kieu cek abah. Eta mah masalah gampang, jang abah mah. Didinya sanggup henteu nuturkeun perkataan urang. Maneh sanggup teu? Sanggup, Bah, sanggup, Bah. Yakin sanggup. Sanggup. Aya awewe mah dibunian ku abah. Pokona mah aman. Ngan didinya siap teu ngilu jeung abah ayeuna. Siap. Yakin siap. Siap, siap. Jauh perjalanan lagi. Kumaha ge jalan ge siap, Bah. Pokona mah jauh di Jugjug akan di teh. Nah, gitu mantap. Hayu atuh ayeuna mah yuk. Berangkat teh apa? Berangkat ya. Ayo ganti baju. Ieu teh jalan menuju ke awewena. Eta suku turun ke atas. Ayeuna mah nuturkeun wahangan ieu pokona nama. Tah ayeuna mah nya leumpang ti dieu terus kali itu kan ke kalernya. Ka kulon. Kete ditu aya awewe pokona nama. Bawa di ka abah ka dieu nya. Gede China. Bebek bisa ya. Terus Bah. Kumaha engke di ditu, nepi di dituna. Nepi di ditu teh aya awewe nya. Pokona si awena teh geulis. Bawa di ka dieu ka abah. Tuh pokona ulah ari tu ka dieu bawa ka dieu ka abah. Baik itu mah tuh, urang ieu berangkat meureunnan ke lamun aya awewe nepi ka leuweung ti dieu teh ka kidul. Kulon. Kulon. Terus ke aya leuweung aya awewe di dinya nya. Bawa ka dieu pokona nama. Eta jodohna, Bah. Jodohna asli. Heeh. Atuh Bahnya ayeuna mangkat heula. Heeh. Doakeun bisi ieu salamet. Sok didoakeun ku abah pokona salamet di jalan. Doa heula. Allah mah suka amot. Balah, dadah, Bah. Dadah. Hati-hati.
perjalanan. Air. Urang lamun asup militer, geus katarima ieu mah. Air. Bu lila. Waktu ya teh. Tekuat. Net, tekuat net. Tahan. Kurang mana Sep? Tahan. Kurang diarep aya nasi padang. Cing kuah. Mana teh di hutan terlarang. Ayah engke. Udang atuh teh. Buru. Kayak kudaek dibere ieu. Bere ayam geprek nepi ka imah. Kuat. Udang. Buru orang lanjutkeun ieu pun teh can beres mureuna. Bere aku sia nepi ka dieu perjuangan maturan aing teh. Ek nepi ka dieu. Buru udang. Udang tuh saya tapi aku ek nepi ka dieu perjuang teh. Lapar net. Beneran sahabat teh buru udang yuk. Hai mana teh saha? Sarang ieu teh ini. Muhun. Dina tebih teh ka dieu 2 bulan perjalanan mileran teteh. Lanjut kunaon kitu pias laparnya. Ayo turun ke bumi ayo. Iya Bumina. Tadi teteh ngajakan mam sanes. Atuh ya orang di kamar. Ngajakan ka dieu sot ame geuna we ngobrol. Teh, kira ku tanya ka maman. Di dieu. Cuma. Ceritakeun atuh siapa? Jadi kieu teh. Tah kamari teh urang teh kadukun sugeng. Kadukun ieu geuningan anu cabul. Cenah di hutan terlarang ieu teh aya ieu. Aduh. Aya awewe tah urang teh cenah kudu mah awewe eta ka sugeng deui. Tepat ieu nu dimaksud basu. Jadi beda iraha tuh kan bang sugeng deuna. Secepatnya ayo Orang caritakeun. Tapi kieu teh. Jadi urang teh nyusul teteh ka dieu teh arek dikawinkeun jeung babaturan urang. Anu mana teh? Tah nu ieu. Wih ganteng geuningan. Ayo atuh ayeuna urang ka basugeng deui. awas mana? Atuh aing kira. Ya, Ayo teh yuk. Bah sugeng. Teh, jadi kieu nya. Ieu kan jalan rahasia. Urang ge dibere kubah itu lewat wahangan. Urang-urang lewat wahangan deui. Teteh siap. Siap, ayo. Urang ngadoa heula. Bismika Allahumma ya bismika amut. Amin. Yuk. Bagaimana dituturkeun nya? Aduh. Jeruk geuningan. Nah ini terus heula. Hati-hati banyak garaga. Bah. Anakku. Anak. Berarti mana kawin yang budak si Abah gitu. Warisan. Wah. Berarti iya geus betulan bisa kawin yang budak Abah.
Bisa. Bisa. Jodoh anak orang teh si eta. So, alah. Anjing jadi lebar. No. Atuh ye. Satu menang.